Production. Who are we if we can't protect them? We have to protect them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Pujatri Fajri di kelas 12 IPS 2 SMA 9 Tambun Selatan. Dina video ieu abdi bade ngareview film horor anu judulna A Quiet Place. Kahiji aya identitas film, judul A Quiet Place, sutradara John Krasinski, produser Michael Bay, Andrew Frome, jeung Brad Fuller, distributor Paramount Pictures, rilis 6 April 2018, bahasa Inggris, genre horor. Selanjutna aya aktor jeung aktris anu maenkeun peran. Kahiji aya John Krasinski salaku Lee Abbott, kadua aya Emily Blunt salaku Evelyn Abbott, katilu aya Millicent Simmonds salaku Regan Abbott, kaopat aya Noah Jupe salaku Marcus Abbott, kalima aya Kade Woodward salaku Beau Abbott. Selanjutna, abdi bakal ngabahas sinopsis film A Quiet Place. Carita A Quiet Place meserkeun kana hiji kaluarga anu cicing di hiji imah anu rada terpencil. Nalika cicing di daerah ieu aranjeunna kedah tetep tenang, teu aya nu didinan nyieun sora saeutik. Upami ieu dilakukan, aranjeunna bakal resiko mawa makhluk misterius anu ngamangsa ayana sora. Hasilna, kaluarga Abbott komunikasi ngagunakeun basa isyarat. Pikeun salamet tina ancaman monster asing. Marahnena nyieun rupa-rupa usaha ti mimiti nyiepkeun basement nepi ka masang lampu-lampu di sabeudeureun imah pikeun nandaan tanda bahaya. Hiji poe leuwih nyandak Marcus pikeun net lauk, sementara eta Regan anu sakuduna marangan Evelyn di imah. Gantina indit ka kuburan Beau, anak bungsu ti kaluarga Abbott anu maot sageus diserang ku monster. Salaku hasil tina kacilakaan, monster misterius ujug-ujug muncul. Adegan ngudag teu bisa dihindari, kaluarga Abbott kadah kabur sareng nyumput tina serangan monster. Sagala masih dipagawe tanpa nyieun sora. Selanjutna aya kaluwihan film. Kaluwihan film ieu jadi pinter ngagunakeun tisen pikeun nyieun horor. Rincian leutik teu kapohokeun dina ngagambarkeun suasana dunya anu mimiti sepi. Pamirsa bakal gampang ngarasa kumaha tegangna hirup tina tisen. Konflik anu ditipikeun oge basajan sebab meuser kana kahirupan kaluarga. Kaputusan ngagunakeun basa isyarat oge teu bisa dianggap enteng. Sanaos aya kasulitan basa dina unggul kode sinyal anu ditipikeun, film ieu tiasa ngajalin carita anu lengkap dibarengan ku tensi anu hampir henteu aya dialog. Sareng eta matak pikaresepen. Sementara kalemahan film ieu teh nyaeta
Panginten kusabab ruang lingkup konflikna leutik teuing. Film ieu henteu nunjukkeun klimaks anu rapi, nu horor siga nu teu nepi ka luhur. Nepi ka ahir film, tingkat horor condong sarua ti mimiti nepi ka ahir. Anu terakhir aya Kacindekan. Kacindekan tina ieu film nyaeta film ieu mangrupa film bergenre horor fiksi ilmiah anu nyaritakeun ngeunaan monster alien. Film ieu cocok pikeun lalajo barudak umur 13 tahun atawa rumaja. Film 90 menit ieu bisa nampilkeun sinematografi anu keren. Film ieu ngabuktikeun yen horor henteu ngan lumangsung peuting atawa dina kaayaan poek, malah dina beurang jeung dina kaayaan cag. Atmosfer film tense serta serangan teror. Kasuksesan film ieu lain ngan dina haluncat tapak tatu jeung skor, tapi oge dina hal carita. Film ieu lain ngan ukur ngahadirkeun carita pikeun manggiheun akar-akar ayana makhluk. Gantina film ieu nekenkeun masalah kaluarga kudu slamet tina serangan. Sakitu we video kanggo resensi film ieu, kirang langkung hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.